Assalamualaikum dulur salembur baraya saalam dunya tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian ke-26 karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Gerung-gerung truk daman asup ke pakarangan gedong dununganana. Reg eureun gigireunana. Gajleng kenekna nu diuk di hareup ngarendeng jeung supir luncat kaluar nu maksudna rek lapor ka dununganana. Daman mah masih keneh anjeut sleuk di tukangan setir. Mesin mobil masih tacan dipaehan. Ngadago heula kumaha putusan dununganana nah mobil teh terus diasupkeun ka garasi atawa kudu ngabongkar muatanana di gudang anu pernah narada jauh oge tidinya. Ditanyakeun sote dumeh datangna peuting, elat aya sababaraha jamna, lantaran di jalan mobil teh kungsi mogok. Sudrajat nukeun ngadedempes luhureun karung gula, waktu tadi teh manehna luncat tina benteng lantaran imahna juragan ho digerebeg ku polisi, manehna nguniang cengkat lalaunan, nempo ka hareup nolol tina gigir blok karoseri bari ngagero lalaunan. Kang Daman, pokna Daman ngarenja geriwasin, ret ngalieu ka tukang, tembong aya hulu jelema eulegegan, badan nyempo dina karung gula muatanana. Saha? Daman nanya bari neges-neges. Abdi Kang, Ajat. Ajat? Keur naon aya di dinya? Iraha naekna Jat? Daman kaget dumeh manehna teu nyaho yen Sudrajat aya dina treukna. Shh, ulah ribut Kang. Puguh abdi teh kecelakaan. Dupe mobil teh bade teras ka gudang Kang. Nunggu heula putusan juragan, lain kecelakaan naon Jat. Eta deui beteu ka harti geus sok di tukang. Tabrakan aja teh atawa ngageleng jelema. Daman tetep helok. Sanes Kang, engke we di bumi urang serioskeun. Ayeuna mah upami mobil bade teras ka gudang, punten we abdi anterkeun heula ka Petojo. Mung upami moal, ayeuna abdi bade bijil. Akang ke ku abdi diantosan di pengkolan. Namun kade, si Anang ulah duwi kanyahoan yen ayeuna aya abdi di dieu. Ke atulanan. Ceuk Daman jadi asa kaweur. Eta deui kagetna teh mireung pepetaanana Sudrajat, bangun manggih ka sieun. Ret Daman ka hareup tembong si Anang norojol. Atuh Sudrajat perang direret ku Daman, manehna geus ngelok deui ka jero blok karoseri. Kumaha cenah Nang? Daman miheula nanya ka si Anang kenekna. Bongkar we cenah Kang, disimpen di dieu bari pinuh ku muatan mah nyer-nyer pikahriwangeun, kedah dikemitan sagala. Walon si Anang. Ari kuli-kulina, pira ku ari kudu diturunkeun ku urang mah? Daman nanya di bangun nu hoream. Milari we cenah ditungke pandeuri juragan rek nyusul ka gudang. Walon si Anang bari kalacat naek kana truk. Nya kitu hade atuh. Hayu bisa penting teuing urang ka imah Kang heula we. Rek nempo pemajikan hageus datang atawa acan nyabana. Daman nuluykeun caritana. Atuh engke we nempo mah Kang, sakanterna ari mulih. Si Anang nyerengeh maksudna mah ngabanyolan. Akang mah meuni karenyeng ngan teu kaoptas nyaba. Ari geus datang mah akang moal sumpang simbang heula ka warung. Jadi imah pasti aya nu nyadiakeun. Walon Daman beri nyerengeh memang surti karena ceritaan si Anang nu ngabanyolan. Lantaran palataran teh lega, mobil teu kudu dipundur-pundur heula. Langsung bae dipongkolkeun keluar ti pakarangan, mengkol ngenca, gerung digas, terus nyemplung, luak leok, pungkal pengkol muru ka Petojo. Geus tembong imahna rada-rada ngelok di jalan gede, kulosor mobilna dilaunkeun. Ku si Anang mah sama sakali teu kanyahoan aya nu luncat tina tumpukan karung muatanana, nguliwed heula ka nu poek, terus bae ngincid muru imahna Daman. Nah sanes bade nyimpang heula Kang? Si Anang nanya barang mobilna teu eureun, kalah ka gasna dilelepkeun ngablesur deui. Pasti geus daratang, na teu katempo bieu lampuna hurung. Tepat deui Daman ngabohongna teh. Sudrajat mah sadatangna ka imah Daman teh henteu jol-jol asup. Didedengekeun heula bisa aya nu natanyakeun, maklum ku kitu teh mah apan pernahna imahna teh kungsi kabejakeun ka dununganana yen di Petojo. Ngan anu regregna ari alamatna mah teu kungsi diterangkeun,
Jadi mun aya nu nyusul oge moal jodol kapanggih, datang tuh meureun ditatanyakeun heula. Bus ka jero kabeneran barudak mah geus kalempar, ngan ceuining pamajikanana Kang Daman masih keneh cunggulik keur kekerot bari nungguan salakina nu dina peuting ieu mah rada elat balikna. Geuning Ajat, asana teh peuting-peuting, aya naon Jat? Akang nama can datang. Ceuk ceuining bari ngareret ka Sudrajat nu kakaracat unggah ka jero imah. Puguh abdi teh rada udur ceuk, bade ngiring mondok upami aya nu naroskeun duka we kitu ceuk. Di ditu atuh dipangkeng, da aya nu ngeusian. Ceuk ceuining nuduhkeun kamar urutna Sudrajat. Rada kaget oge dumeh mereungeuh beungeutna mani pias haropak. Nah eueuh nu ngurus kitu di tempat dununganana. Teu lila kulutra Kang Daman datang, barang jol teh pok bae nanyakeun Sudrajat. Atuh ining pamajikanana teh kaget, lantaran tadi Sudrajat mah sama sakali teu nyarita. Nien kungsi papanggih heula jeung salakina. Tapi ari ceuk Daman, datangna Sudrajat ka imahna teh puguh dianterkeun ku manehanana. Sudrajat kabeneranana teh tacan sare, malah hese naker dipeureumkeunana teh. Ku kitu teh mah kamaklum hatena teu boleh gegebegan ari ras ku kajadian tadi di imah dununganana. Kuniang manehna hudang nyampeurkeun ka tengah imah, disampakeun teteupna Kang Daman jeung ceuining nu pinuh ngandung kakaget. Geek manehna diuk nyang hareup ka nu duaan. Ngareret heula kana panto, riuk beungeutna dieusi ku kasieun. Geus dikunci, Jat. Ceuk Kang Daman surti kana hate Ajat. Kalawan teu ditanya heula, dreg-deg bae Sudrajat nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian di imah dununganana. Teu kaharti naon sababna nu matak imahna digerebeg ku polisi. Manehna sorangan lamun teu geuwat naek kana takacamara ngajleng kana benteng anu saterusna luncat kabeneranana teh kana trukna Kang Daman. Meureun ayeuna teh geus ngaringkuk ditangkap ku polisi. Eta sugan salila Ajat digawe, piraku teh dibawa Rusia, atawa sakurang-kurangna piraku ku Ajat teu katitenan aya hal-hal nu matak nyurigakeun. Kang Daman ngasongkeun pananya, barang Sudrajat eureun nyaritana. Lumawi lepat Kang, mung tos aya panginten 2 kali sareng tadi, wengi-wengi teh sok dibantun ku si Aceng, nyaeta hiji jalmi kapercentenan dunungan. Dibantun ka hiji tempat caket palabuhan ngunjal peti-peti sareng ember-ember weuteuh. Bukan naon eusina mah da abdi ge teu terang. Eta anda teu ditanyakeun kitu ku Ajat ka si Aceng atawa ka dunungan naon-naon eusina. Kantos ka si Aceng majarkeun teh obat-obatan kanggo palang merah cenah. Ari biasana sok dibawa ka mana bae Ajat teh ku dunungan. Kang Daman talete naker, kawas serse nu keur mariksa sakitan. Sok kukulintingan we Kang ngalebetan toko-toko atanapi gedong-gedong sareng 2 kali we dibatun ka restoran Megaria. Malah waktu tadi digerebeg oge abdi teh wangsul teh Megaria. Dipiwarang nyanggakeun serat sareng artos kaneng Rika. Walon Sudrajat beri rada ngahulang kawas aya nu dipikiran. Dulurna kitu nang Rika teh? Kang Daman nanya deui. Sanes biasa belah naon atuh ngaranna teh. Gacoanana sangem urang dieu mah. Sudrajat rada ngarenyu seleutik. Jadi maksud Ajat ayeuna teh rek kumaha? Datang tuh meureun diteangan, ulah-ulah kurunyung ka dieu aya polisi. Kang Daman bangun nusieun ka babawa, panonna mah ke ngareret kana panto. Bade wangsul we ka Bandung, mung sawengi ieu mah bade ngiring ngararebae di dieu. Moal ujug-ujug burudak dongkap nu nyusul sugan. Ari oplet kumaha rek dibawa? Mah moal waka Kang. Upami tiasa mah pangicalkeun bae atuh ku akang. Artosna kintunkeun ka abdi di Bandung kayak di pasihan alamatna. Iraha kitu Ajat rek indi teh. Bade enjing we Kang poe keneh. Upami engke aya nu nyusul mah ka dieu. Duka we kitu da di kapungkur oge tos pindah. Alim atuh Kang ari kedah ditangkep teu pupuguh mah. Da abdi teh raraosan mah teu gaduh dosa. Teu ulu biung malah teu terang-terang acan kana naon-naon kajahatanana. Duka tukang naon tah si babaho teh. Kawasna tuang nyelundupkeun barang penting manehna teh Jat. Kumaha we nu teu heula katangkep, apaan eta oge penyelundup obat bius. Duka atuh nya Kang, Sudrajat bangun ka cida bingungna. Lain Jat, ceuk rasa akang mah nya. Lamun Ajat bener-bener teu rumasa boga dosa, teu perlu make kabur. Komo kitu meureun Ajat teh geus disamarutkeun.
Mangkaning ari polisi teh loba panona lumpat ka ditu lumpat ka dieu oge moal bisa nyumput. Najan lumpat ka tuntung langit sarek paribasana, akhirna mah tang tuh bakal katangkep. Ceuk akang mah ieu nya. Ari nya mah aja teu boga dosa. Leuwih hade terus terang we lapor ka kantor polisi, caritakeun satarabasna. Har atuh sami we sareng orangnya nyamperkeun paneunggeuh Kang Daman. Ceuk Sudrajat bari muringis. Ari jol ari krewek we meureun ditangkep. Meureun geblus be dijebluskeun ka pangberokan. Ih. Moal Jat da itu ge leuwih bijaksana. Asal urangna be nyaritana sing sabenerna. Moal Jat, moal ujug-ujug ditangkep. Pihak polisi ge boga kasimpulan, selama nu boga dosa mah moal nyadaek nyampeurkeun. Eta mah pikir we ku Ajat, jeung tinimbang terus abur-aburan jadi jelema buronan, diganda selamatna oge hate teh moal tentrem. Kasieun deuleuh kalangkang sorangan oge tempo-tempo masuk ngagebeg, karena saeun disampeurkeun ku nu rek nangkep. Kang Daman saterusna ngabebelingan, bangun dari naker nyaritana teh. Enya mending ge lapor jang Ajat. Diganda salah ge ari masrahkeun sorangan mah moal berat-berat teuing hukumanana. Komo deui ieu mah urang teh teu boga salah. Seining nu kitu tadi ngan ngadengekeun milu mairan mapatahan ka Sudrajat. Dirantok teh Sudrajat teu nembalan sakemek-kemek acan. Manehna ngahulang salila-lila uteukna ulang dipake mikir. Caritaan Kang Daman kitu teh memang kapikir aya benerna. Tapi ari ras inget lamun sing terus ditangkep, gebeg hatena ngagebeg. Ngadadak bray nembongan hiji bangunan seseg bobog sakulilinga di benteng Tohaga. Di jerona pinuh ku kamar-kamar nu disarigsig beusi nu geus sianana tinggal oler dina samak saheulai. Leok hatena jadi loyog. Mending kabur jeung tinimbang kudu lapor mah sasat masrahkeun diri ka polisi. Tapi ras deui inget leuheung-leuheung lamun kabur teh salamet. Kumaha lamun sing katewak? Tada teuing meureun hukumanana piraku teu berat. Mana kabur oge pasti boga dosa, atuh cenah bisa salamet. Memang bener moal aya ketentreman, mangkaning di Bandung raya polisi, di Soreang oge teu kurang. Sing sarua bingung. Kumaha Jat geus kapikir saran akang teh. Kang Daman nu nyesedek barang kabireung Sudrajat sengkat tina ngalamuna. Bade ngemut heula we Kang sawangi ieu putusanana subuh-subuh. Walon Sudrajat kalawan pasti nyaritana daria. Nya kitu we eta mah Jat, tapi ceuk akang mah nya, ceuk akang ieu mending oge lapor. Sing percaya kana keadilan pangeran moal nanggeui ti bongkokna. Geus lapar ya akang mah. Hayu anggur urang dahar heula. Ning, geus sadiakeun dahareunana. Aja sakalian sina dahar da acan meureun. Daman saterusna nitah nyadiakeun dahareun ka pamajikanana. Puguh geus sadia ti tadi oge ngan tinggal ngakutan, geus ngagelar mah brak bae tiluan ngariung. Sanajan beuteungna kosong oge, tapi Sudrajat daharna estu caman cemen naker. Kaganggu ku hatena anu keur baluweng koleng, mikiran laku pikaheureupeunaana. Upama seug nepi ka kudu ngalaman unggah balewatangan teh beureujeng teu boga dosa, asana teung teuingeun teuing nasib diri mimilikan teh goreng-goreng teuing. Beres dahar Sudrajat mah ti milu ngariung deui, leos bae ka anggonna dug ngagoler. Henteu ari reup mah. Tapi nya kitu teh bae ngadon nyenang ngaherang. Mulak-malik hatena mana anu kudu digugu jeung ditampahkeun. Ceuk paribasana dibeuweung diutahkeun, dipikir dibulak-balik, ditimbang-timbang dirasakeun. Kumaha untung rugina, kumaha pihadeunana. Sairama jeung kaayaan badana nu gulang-guling. Teu daek nangkarak mah eunggapna alah batan ditindihan ku batu satanding leuit. Eulis. Mangga tingali kaayaan Kang Ajat ayeuna. Ingkah ti lembur teh sasat nebihan rurubed nu ditimbulkeun ku gagalna cita-cita urang duaan. Namun buktosna eulis, rupina Kang Ajat digelarkeun ka dunya teh mung ngawungkul kanggo nyangga cocobi nu teu aya seep-seepna eulis. Namun ku kituna eulis Kang Ajat teh teu aral subaha. Margi Kang Ajat yakin ieu teh mangrupa hiji pangorbanan anu henteu mubazir, numutkeun ukuran Kang Ajat pribadi dina ngebrehkeun kumaha cinta asihna Kang Ajat ka eulis. Sareng kumaha kanya asar terhormat tilawatna Kang Ajat ka Kang Juju. Lanceuk Kang Ajat pribadi minangka gegentosna nu jadi bapa. Mak, Ajat teh geuning dugi ka kieu na. Hapunten, Ma, hapunten.
Ajat teu tiasa mulang tarima kana kasean emak anu tos ngurusanan sareng ngaberjelkeun ajat kumelar ka dunya anu tang tos emak teh kahesean. Duh emak. Sudrajat ayeuna mah ngagilek inget ka indungna. Si panonna nu ti tadi geus teu karasa deui merebay maseuhan pipina, ayeuna beuki tambah-tambah juuh ngalembereh kana beheungna, terus mapai-mapai ngabaseuhan dadana. Emak, ajat teh geuning kalah ka begitu geunah aya di pangumbaraan. Cocobi teh teras-terasan, teu aya pisan euih-euihna. Duh emak, kumaha upami ajat duwi kangalakonan unggah balewatangan. Emak, ayeuna teh panginten emak nuju ngantos ajat. Nuhun Gusti Nu Maha Agung, kedah kumaha atuh abdi teh. Nyuhunkeun bolongan Gusti. Jalan mana nu ku abdi kedah disorang. Sudrajat nyuuh kana anggel bari ngagugulung-guguling dipake tilam ka eling. Eling kana dirina pribadi, eling ka Pangeran Nu Maha Kawasa. Tapi korejat Sudrajat hudang. Maksudna mah rek nyokot sarecet pikeun nyusutan beungeutna nu cipruk ku cimata. Srek karasa loketna karagap. Ngadadak deui jadi ras nungtun kainget kana tutungkusanana nu salila anu dipusti-pusti. Kop loketna dikeluarkeun tina sakut salanana. Rek nyokot sarecet mah jadi poho. Brai loket teh dibuka, ngaluarkeun hiji bungkusan. Eusina si horeng kembang eros bodas pamahanan ti eulis ti titea. Geus garing leuwih tingalakai, malah geus maruragan. Mireungeuh kembang jadi mulangkeun deui ingetanana, inget kanu merekna, malah kacipta ebreh jentre ngalangkang dina bibir panona. Dina peutingna patepung paduduaan bari ngebrehkeun eusi hatena anu dipatri ku Jangji Pasini pasang subaya. Eulis, kembang teh tos ngalakai garing geuning. Nah ieu kalakai kembang ros bodas teh masih keneh janten tanda, janten perlambang kumaha bodas bersih sarta sucina kacintaan eulis ka Kang Ajat. Kembang ros beureum oge upami ayeuna aya keneh di eulis, moal benten tang tos-tos janten kalakai. Watos dipiceun jadi eusina sareng Kang runtah. Munasabah margi ku Kang Ajat karaos, Kang Ajat teh jalil janji lan salinci luncat mulang, udal tina tali gadang. Beureum nerupi kembang eros nu majarkeun janten perlambang tekad hate Kang Ajat nu moal mundur sanaos duga kedah nguyeup getih oge. Dina seuseuhanna mah Kang Ajat teh kalah Kang Ejat ngantunkeun tanggung jawab. Namung eulis dina perkawis eta rumaos Kang Ajat jalil janji. Margi Kang Ajat teh tibentur kana hiji batu karang nu tiasa didobrak. Hiji pipending nu mangrupi karumasaan nu diwujudkeun dina basa pamali tak-tak ngaluhuran sirah. Namung eulis dinyang hareupan perkawis ayeuna, perkawis Kang Ajat pribadi nu nuju nyang hareupan kana dua pasualan. Nah Kang Ajat teh hiji lalaki sajati, atanapi hiji lalaki kecing leutik burih teu benten teh hayam lamba. Kang Ajat tos gilig bade milih nu mimiti. Punten eulis, Kang Ajat bade nambut tekad Kang Ajat kapungkur nu dilambangkeun dina kembang eros beureum tea. Kang Ajat moal sungkan nguyeup getih kanggo ngabela bebeneran. Margi Kang Ajat yakin dina pasualan nu aya di sanghareupan teh Kang Ajat sama sakali teu gaduh dosa. Nyuhunkeun pidoana we eulis, tindakan Kang Ajat nu bade dijalankeun teh sanes bae kanggo ngebrehkeun yen leres-leres Kang Ajat teu gaduh dosa. Namung tiasa oge didamel minangka ujian. Nah leres barang hak teh teu tiasa dikawonkeun ku barang batal. Kajujuran teu tiasa dikawonkeun ku kejahatan. Namung upami da bae bet sabalikna teu nanaon Kang Ajat sayagi nampi kana sagala akibatna. Sanaos Kang Ajat teh bari leres teu gaduh dosa, mung panginten kanggo Kang Ajat mah sadirieun tos teug bae tiasa mastikeun kumaha corakna zaman sareng nu ngajamanana ayeuna. Hiliwirna angin di luar nu diciriwan cian ku sora kongkorongokna hayam sakali, netelakeun peuting geus ngagayuh ka janari leutik. Sudrajat kakara bisa reupeureumkeun panona, riuk peungeutna nu keur ngagebra sareng ngebrehkeun kabuleudan hatena, pikeun isukan mapag meletekna panon poe di mana ngurunyungna datang. Nah bijilna teh bakal lulus banglus nyinarkeun cahaya hurung ngagebur, atawa kandeg cahaya teu bisa nembag bega kandel ngadingding ku pihujaneun, wallahu alam. Masih keneh aya dina jero tatarucingan duka teh teuing. Tapi Sudrajat jongjon ngagebra, leungeun duanana numpang dina harigu,
bari ngekeubeuk bungkusan nu dieusi kembang ros bodas anu ayeuna geus ngalakai garing, perlambang kasucian jeung kasatiaan cinta asihna eulis titi ka manehanana, anu oge pikeun sudrajat mah ayeuna ngajadikeun tanda tanya dina hatena. Sagbaraya duwi kade heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian ka-26 karya S. Sukandar. Insyaallah urang beuris tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan mihaja pamit, permios.